Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabun naumi ari ieu eta adab-adaban sare. An-naumu ari sare doruriyun eta penting lil insani pikeun manusia. Li annahu karena sayaktosna naum yu'idu eta ngabalikeun ieu naum ilaihi ka insan ma kana perkara pakoda anu leungit ieu insan hu kana ma minan naumi minal kuwati nyatana kakuatan asna al amali dina tengah-tengah gawe wa ahsanul auqati sareng ari pangsayana pirang-pirang waktu lin naumi pikeun sare al-lailu eta ti peuting li anna fihi karena sayaktosna lail al-hudu ayana katenangan wa sukuna sareng katentreman wa masaharu sareng anapun ari gadang pamudirun mangka eta ngamadaratkeun bisi hati kana kasehatan li annahu karena sayaktosna itu sahar yamnau eta nyegah ieu sahar al insana ka manusia minan naumi tina sare al kafi anu cukup lirohatihi pikeun istirahatna ieu insan wa yusabibu sareng nyababkeun ieu sahar lahu ka insan usrul hadmi kana hesena nyerna wa du'fal jismi sareng lemahna badan wal alamarosi sareng nyeri sirah wa amrodal aqli sareng panyakit akal wa naumun nahari sareng ari sare na peurang layu awidu eta henteu bisa ngagantian ieu naum an-naumil laili tina sare ti peuting paelika mangka eta tetep misti ka anjeun antanama ari sare anjeun mubakiron barina buru-buru litakuma supaya nyaring anjeun mubakiron barina buru-buru wala yajuzu sareng henteu meunang naon antatula yen manjangkeun anjeun mudatan naumi dina kana waktu sare jidan kalawan banget li anna zalika karena sayaktosna itu taul atawa lila za yurisu eta ngawariskeun ieu zalik al-humula kana lungse wal kasala sareng males wa yamna'u sareng nyegah itu zalik anil amali tina pagawean wa yudayyu sareng noler-noler itu zalik al waqta kana waktu wa takfi sareng cukup naon mudatun naumi waktu sare li syababi pikeun pamuda naon sama nusaatin 8 pirang-pirang jam wala tanam sareng ulah sare anjeun ba'da tanawulil asya'i sabada dahar sore halan dina pada harita li anna zalika karena sayaktosna itu naum yurisu eta ngawariskeun itu naum al ahlamal muz'ijata kana ngimpi anu ngagetkeun wa qad yusabibu sareng terkadang nyababkeun ieu naum al aroko kana hese sare wa sareng ari ieu zalik aidon deui atawa naum yusabibu eta nyababkeun ieu naum qasawatal qalbi kana teuasna hate kama saperti perkara fil hadisieun waya dina hadis azibu kudu ngencerkeun anjeun ta'amakum kana kadaharan aranjeun bizikrillahi ku zikir ka Gusti Allah washolati sareng salat wala tanamu sareng ulah sare aranjeun alaihi netepan to'am patak kesua tuluy teuas naon kulubukum pirang-pirang hate aranjeun wanam sareng sare anjeun ba'dal akli dina sabada dahar bisa ataini kalawan 2 jam alal aqali netepan pang saeutikna wala tanam sareng ulah sare anjeun illa ba'dal qiyami kecuali sabada ngalaksanakeun biwajibatika kana pirang-pirang kawajiban anjeun min sholatin nyatana salat au qiraatin atawa maca Quran fa in fataka mangka lamun ngalepotkeun ka anjeun naon syai'un hiji perkara min hatina itu wajibat pakdi mangka kudu ngodoan anjeun hi kana itu syai' wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis pan ari saha jalma nama eta sare ieu eman
an witrihi tina witirna eman au nasiyahu atawa poho ieu eman kana witir fal yusolli mangka kudu salat ieu eman kana witir idza dzakarahu di mana-mana inget ieu si eman kana witir wallahu a'lam bishawab.